Geunang jadi ulama mah di akhirat masana araraman dina neraka. Nya guling gasahan tah, bareng tas ngobrol jeung Ki Bahlul teh. Bolak-balik nya teu bisa hee. Hudang nya salat, kayak ngedeng deui. Nikmat meureun menjadi wali mah ke di akhirat. Teu mamawaseun cakubahan nu ditakeun ku si Bahlul. Kieu sapoe dua poe saminggu nya keur tenang-tenang kieu bae nya di luhur singgasana raja kerajaan. Aya di luhur keur macul. Joket. Tuan raja teh saha eta? Kula. Saha sia? Abu Nawas. Keluar aja eta lawan teh teh macul di dinya deuk belak cau. Manya melak cau di luhur cek jalan teh geus pokona mah sugan jadi be cek cenah manya melak cau di luhur atuh jamal jadi ka jeung kumaha ge kuduna ge ditaneuh melak cau mah ulah di luhur sungsunan aing manya melak cau di luhur sungsunan moal jadi sia sarua yang jadi wali di luhur kasur moal jadi tage aja hoa aduh karena sehatan kedua kali Raja Harun Raja sial teuing gitu. Je, bener oge tah Abu Nawas. Kok nyahoeun aing hayang jadi wali. Gas atuh turun sia. Enggeus, saya geus kaharti mah kula lagi turun. Turun. Tadi atuh mampir heula teu. Aram kula mah kudu ka istana mung mah tempat Ki Golkar tempat di dieu. Ini Abu Nawas ka ieu. Tiga raja baik, dua penasehat, hiji Bahlul, dua Abu Nawas. Ceknya nih janu aredan kabeh tau. Panggil Bahlul, tidak ka dia Bahlul, coba tudaekeun. Kunaon cenah tudaekeun anak? Wallahu alam, cek anu diutus saya. Coba tidak ka dia Bahlul, tas Bahlul tidak ka dia jeung Abu Nawas. Aing hayang nanya anu sabenerna coba kumaha aing nyeri hati aing ya. Hiji bakal mamawaseun ya aing cak si Bahlul tah mah. Kadua melak cau di luhur sungsuna moal jadi hayang jadi wali di luhur kasur moal jadi cak jan. Coba aing ngobrol nu sabenerna coba cak dia. Dikata ka kitu. Kiai Bahlul, ulah kiai aing meleng kiai nu edan aing mah. Nu edan Bahlul tah kitu sia. Kita kali itu ku tuan raja. Rek naon? Saya rek nanya, lamun dek nanya lain-lain nu titakan itu raja nu ka dieu. Maknya aya gentong nyamperkeun gayung nu kudu nyamperkeun gentong. Wih, ku edan jadi gak? Tuh aing mau ngomong ku edan cenah. Sampaikan tinu edan ka ditu. Datang ke Abu Nawas. Tuan Abu Nawas, ulah make tuan. Kiai Abu lain kiai aing mah. Satu, nu gelo. Sarua jeung nu tadi itu edan ieu gelo ieu mah dengan hormat tuan raja titah ka ditu cenah aya naon cenah nyana geus teu bisa hees rek nanya masalah bejakeun ka tuan raja moal aya wali moal aya kiai nu daekeun mapatahan di istana eta mah pinuh ku paharaman lamun endek datang ka dieu eueuh ti dituna gentong nyamperkeun gayung cih sarua jeung tadi teh mah cenah bebeda ka tuan raja sakumaha tadi laporanana siapa tetap apa ku aing cenah dibui bae kitu coba bui eta Abu Nawas bui beres tah budak dibui Abu Nawas diasupkeun dilayat ku raja Abu Nawas ulang ieu tah gara-gara sogol sia ka aing ku aing dibui jang ngeunahanan dibuyan cakna nikmat dain libuyan makula teh kudu usaha barang di dieu mah jadi bere dahar nikmat jasa gua mah minta rada kebelan bae dibuhina cakna teh sial teh cak tuan raja sugan teh menyeri dibuih horeng ngeunaheun aya mah kieu bae nu mentek dibuih ge lain sabuih-buihna aing mah nanya bae emang kumaha itu syaratna jadi wali syarat jadi wali mah eueuh naon hiji ulah sok hees di luhur kasur nomor kedua ulah sok hayang diraja-raja
Nomor katilu ulah sok make kendaraan bagus. Nomor kaopat ulah sok hayang boga nanaon. Sakitu doang syaratna nanaon. Nanaon berat. Kos kitu syarat jadi wali mah. Nu bener bae, nu bener simpulna kumaha? Oh, kakarak ngaluarkeun dalil. Abu Nawas di jero penjara teh ngaluarkeun dalil nafsu. Begitu la tujalisin nafsa cek Abu Nawas. Ulah sok rerejengan jeung nafsu. Lantaran nafsu teh adalah ada musuh kendaraan setan. Lamun anjeun ieu digiring-giring ku nafsu jeung setan datang ka paeh moal jadi wali. Sebab wali mah teu boga rasa diri mulia, teu boga rasa diri agung, teu boga rasa diri aya. Geus panghina-hinana, panglemah-lemahna, pangrudin-rudina di dunia, tak mun geus ngarasa teu berarti boga awak kakarak diangkat jadi wali. Kula nek guguru atuh ka anjeun. Atuh masalah dek guguru mah. Ngan kudu kaluar ti istana. Dek siap kula dek kaluar ti istana. Ulah siap-siap kudu bebeneran. Bener. Karak kaluar istana dibikeun. Kerajaan dibikeun. Kaluar Raja Harun Ar-Rasyid ngan baju hiji. Calana hiji, serba hiji. Teu meunang make kendaraan. Lempang cumplang campling guruna Abu Nawas kakara dit naon kitu dididik ku Abu Nawas sanggeus tadi dididik terus teu meunang boga rasa agung jeung mulya satungtung boga rasa agung jeung mulya eta teh nyaruaan jeung pangeran nu agung jeung nu mulya mah pangeran urang mah kudu ngahamban